Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararama? Alhamdulillah. Dina dinten ieu urang tiasa diajari bahasa Sunda. Urang ayeuna lebet kanu pangajaran 5. Dina pangajaran 5 urang bakal diajar anu kahiji maca teks riwayat hirup atawa nu sok disebut biografi. Anu kadua nataan kalimah pananya. Anu katilu maca carita pangalaman. Ukituna satajan urang kawitan urang buka heula pelajaran dinten ieu ku maca bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi nyaeta tulisan anu eusina nyaritakeun atawa ngajelaskeun kahirupan hiji jalma atawa tokoh sacara lengkep. Biografi yaitu tulisan yang menceritakan atau menjelaskan kehidupan seseorang atau tokoh secara lengkap. Biografi teh ngawengku sababaraha hal. Biografi menjelaskan tentang beberapa hal. Nyaeta nu kahiji ngaran jeung weton nu diriwayatkeun jeung keluargana. Yang pertama yaitu nama dan tanggal lahir tokoh yang diriwayatkan beserta latar belakang keluarga. Nu kadua riwayat atikan. Yang kedua yaitu riwayat pendidikannya. Anu katilu riwayat gawe atawa padamelan. Yang ketiga adalah riwayat pekerjaannya. Nu kaopat kagiatan hirup. Yang keempat yaitu kegiatan hidupnya. Nu kalima karya-karyana. Yang kelima adalah karya-karya yang dihasilkannya. Nu kagenep jasa-jasa salila hirupna. Yang keenam adalah jasa-jasa selama kehidupannya. Nu katujuh pangajen atau penghargaan. Yang ketujuh adalah penghargaan yang diterima selama masa hidupnya. Dina pangajaran 5 aya biografi ngeunaan si Jalak Harupat. Si Jalak Harupat teh nami aslina Oto Iskandar Dinata. Wetonna di Bandung ping 31 Maret 1887 di lingkungan keluarga priai anu boga jiwa ngarayat. Pada melanana nyaeta kungsi janten guru his di Banjarnegara, Bandung sareng Pekalongan. Nu sajena nyaeta janten Menteri Nagara Kabinet Presidensial nu dipimpin ku Soekarno sareng Muhammad Hatta. Di pelajaran 5 kita akan belajar mengenai biografi si Jalak Harupat. Si Jalak Harupat ini nama aslinya yaitu Oto Iskandar Dinata. Oto Iskandar Dinata dilahirkan di Bandung tanggal 31 Maret 1897. Oto Iskandar Dinata berasal dari keluarga ningrat yang punya jiwa merakyat. Riwayat pekerjaan Oto Iskandar Dinata diantaranya yaitu menjadi guru HIS di Banjarnegara, Bandung, dan Pekalongan. Kagiatan hirup Oto Iskandar Dinata nyaeta aktif dina organisasi Budi Utomo, jadi anggota Paguyuban Pasundan, jadi anggota BPUPKI jeung PPKI, jadi pamimpin koran Cahaya, jadi anggota Jawa Hokokai jeung Sajabana. Kegiatan hidup Oto Iskandar Dinata yaitu aktif menjadi anggota organisasi Budi Utomo, menjadi anggota Paguyuban Pasundan, menjadi anggota BPUPKI dan PPKI, menjadi pimpinan koran Cahaya, menjadi anggota Jawa Hokokai, dan lain sebagainya. Karya jeung jasa-jasa Oto Iskandar Dinata diantarana ngusulkeun Soekarno jeung Hatta janten presiden jeung wakil presiden nu ngawitan. Anu kadua ngawangun BKR, Badan Keamanan Rakyat, anu ayeuna mah katelahna TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jasa dan karya-karya Oto Iskandar Dinata diantaranya yaitu mengusulkan Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama.
Kemudian membangun Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang sekarang dikenal dengan istilah TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Kusabab karya sareng jasa-jasana, Oto Iskandar menang pangajen janten pahlawan nasional. Karena jasa dan karya-karyanya, Oto Iskandar mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Perhatikan paguneman antara Ato, Fitri, jeung Gina nu disatur di halaman 50 buku Pangrumat Bahasa Sunda pikeun kelas 4. Perhatikan percakapan antara Ato, Fitri, dan Gina yang diambil dari halaman 50 buku Pangrumat Bahasa Sunda untuk kelas 4. Tina paguneman tadi aya sababaraha kecap nu nunjukkeun kalimah pananya, nyaeta iraha, naon, sabaraha, di mana, saha. Dari percakapan tadi ada beberapa kata yang menunjukkan kalimat pertanyaan, yaitu kapan, apa, berapa, di mana, dan siapa. Kunaon jeung naha biasana oge dipake dina kalimah pananya. Kenapa dan mengapa biasanya juga dipakai dalam kalimat pertanyaan. Carita pengalaman nyaeta carita nu ngajelaskeun pangalaman nu pernah kaalaman ku nu nyieun carita. Cerita pengalaman yaitu cerita yang menjelaskan pengalaman yang pernah dialami oleh penulis. Dina nulis cerita pengalaman, urang kudu nataan heula pokok-pokok pikiranna nu mangrupa kalimah inti atawa utama dina hiji paragraf. Pokok pikiran dijieun pikeun ngagampangkeun hidup ngembangkeun kalimah jadi paragraf carita. Dalam menulis cerita pengalaman, kita harus menentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran yang berupa kalimah inti atau utama dalam satu paragraf. Pokok pikiran ini membuat kita lebih mudah mengembangkan kalimah menjadi sebuah paragraf. Nembe orang tos diajar nganaan maca teks riwayat hirup atau manusok disebut biografi salah sahiji inhong Sunda nyaeta Oto Iskandar anu kenging jujuluk si Jalak Harupat. Barusan kita sudah belajar tentang membaca biografi salah satu pahlawan dari Sunda, yaitu Oto Iskandar yang mendapat julukan si Jalak Harupat. Anu kadua, urang tos nataan kalimah pananya, nyaeta kalimah anu ngandung kecap-kecap pananya nu fungsina kanggo nanyakeun hiji hal. Yang kedua, kita sudah belajar kalimah pertanyaan yang mengandung kecap-kecap pertanyaan yang fungsinya untuk menanyakan satu hal. Anu katilu, urang diajar ngeunaan maca carita pangalaman, nyaeta carita nu eusinna ngajelaskeun pangalaman anu kaalaman ku penulisna. Yang ketiga, kita belajar tentang cerita pengalaman, yaitu cerita yang menjelaskan tentang pengalaman penulis. Materina dicekapkeun deui ka dieu, hatur nuhun kana perhatosanana. Urang tutup sarengan ku maca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sadayana paham, sadayana tiasa ngiring dina pelajaran ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.